Barang bekas, barang bekas, barang bekas. Bu, barang bekas, Bu. Heh, koplok, saring sia teh nya capek teh ulah padu enga boe. Naon ada ece jangan ngagas wae. Eta sia bieu maneh ngomong barang bekas weh. Aing mah barang bekas oge tilas tapi raos. Ari ibu stres. Maksud abi mah ye panci tilas, seeng tilas, cangcut urut. Sok narimaan. Oh, mun tadi atuh narima oge cangcut urut. Ya narima tuh mata cicilewungan oge. Tah atuh kebeneran urang loba. Heula ada cangcut mah narima oge nu jeung eusina. Kita cangkang hungkul. Ah sia koplok. Goblok anjing. Nih, naon atuh ini. Ih, bahagia aing mah Bahagia naon aing mah. Ya, dia teh meuli bensin ka pom. Heeh, terus kumaha? Aduh, anu ngaladangan teh meuni kasep di kabina-bina sia. Terus Teh, cenah mainna teh. Mulai dari nol ya. Ai cek abi teh. Iya sayang. Mak, tong GR. Maksudna si AA mulai dari nol teh, lain hayang hubungan jeung Ma dari nol. Maksudna teh isi bensina, Mak. Isi bensina mulai dari nol. Ah, sia mah sok sirik wae ka kono teh. GR. Ini Magicom di kemanakeun? Eueuh dijual. Aing rek dahar kumaha naonan ngajual Magicom. Pan kamari cenah di dinya ngomong, mun hayang aya kamajuan kudu ngirit cenah. Naon hubungan anak jeung ngajual Magicom ngirit. Heuh lamun dijual Magicom mah pan irit abi moal meuliean wae beas meureunna. Moal nyangu, Moal moal nyatu. dahar angin. Edan. Kemudian enak gana aing. Eueuh yang lagi ku aing pengpetan ku tanah angir. Hade ieu manuk ah. Wah, hade pisan. Gacor. Wah, nya gacor. Nyaan moal dijual ieu teh. Wah, kos jeung saha wae atuh. Anyar. Minta duit yang beli beas. Duit eueuh. Duit di mana? Ah, Awas. udah balik. Awas ngancam. Ku aing sia mun barang penta moal dibere. Awas ya, di pisan teu tanggung jawab. Rarudet pisan mah. Naon Erni sia teh ngutruk wae. Gablek salaki minta duit oge di temere mah jeung beli beas urang teh. Wah, picone salaki kitu mah tuh teh. Ini Naon atuh? udah balik kan teh malam Jumaah. Eueuh yang lagi ku aing pengpetan ku tanah angin. Pipiun. Ah, urusan atuh. Nih, maneh apa tuh kasih Siti? Apa mah naon kitu? Salakina sia aya anu ngemat nih. Aduh, iraha mah. Aya meureun 2 poe ka tukang mah. Tah kitu mah resikona boga salaki kasep teh. Heeh, matak boga salaki kasep teh kitu, tapi untung maneh-mani Untung kumaha ari mah. boga salakina goreng patut, ya hideung, ya pecekrek. Moal isak grebek batu da maneh boga salaki hideung kitu. Ti, eta maneh udut teu dicarekan ku salaki? Henteu teh Urang mah karek ngasaan sakanyot oge ieu nya kal diomongan ku salaki teh geura. diomongan kumaha. Hirup teh cenah meuni sarakah, udut teh luhur handap. Nu handap mah beda deui eteh. Mane eueuh kahayang lain balikeun. Balikeun kumaha? Manehna oge kitu kudu dikenyot, susu dikenyot. Gehel. Men, Namun, bener sia teh rek nyandung? bener mah. Didinan sia ku majikan. Diizinan tanyakeun we. Nyai, sia teh didinan salaki rek nyandung? Diizinan mak sebagai istri solehah mama mun salaki hayang nyandung izinan we mak Kadenge kumaha? ngan aya syaratna Tenang sok syarat naon Bu jeung aya mah. hiji kudu adil Ya jelas urang geus pelajari kadinya mah atuh. kaduana mun di dinya niat ibadah ngawina ulah kandung ora nah kawina kan ini anu jompo itu Ah, da sabenerna mah urang mah heureui Bu. Wah, mah nyandung urang mah teu tega atuh nya ah ka majikan urang mah kumaha lagi. Ah, sia mah goblok muka nini-nini. Kumaha? Bisa nang kan ini itu nyandungnya ieu.